Wengi iya wengi pertama abdi emut ka anjeunna kisah nu didamba-damba datang dari teleponnya. Anjeun anu ti Cikadu abdi teh tos banget rinduna tos teu katahan anjeun nu janten pujaan reuti nu janten halang abdi teh janten hariwa kahalang ku eta cita anjeun nu dipika cinta tita dengan gulang-guling emut waktos nu ti peuting duh Gusti abdi tulungan abdi nuju rindu pisan anjeun nu nuju ngumbara geuningan ka abdi tega henteu aya teleponna ka abdi janten gegana abdi alim ditinggalkeun ku anjeun anu nyaaheun tapi na teu ngijinan teu tiasa babarengan abdi nu bakal menanti ka diri anjeun sahati anu sok impi-impi tiap siang sareng wengi duh Gusti abdi kumaha abdi bangetnya cintana mudah-mudahan jodohna diri abdi sareng anjeunna apakah anjeun ge sami ngemutan ka diri abdi aduh geuning banget sepi tak ada yang menemani biasana bubungan sareng anjeun teteleponan tapi ayeuna ngalaman sedih hate ditinggalkeun ya Allah jaga anjeunna ya Allah sehatkeun anjeunna ya Allah lindungi anjeunna ya